Bismillahirrahmanirrahim. Ida tutsla di mana-mana dibacakeun alaihi ka itu kullu mu'tadin. Naon ayatuna pirang-pirang ayat kami. Qala tah ngucap itu kullu mu'tadin. Ari ayat-ayat eta teh adalah eta asatirul awwalina, pirang-pirang dongeng anu ti heula kabeh. Al hikayatu tegasna pirang-pirang hikayat alati anu sutirot ditulis itu alati kodiman zaman baheula. Jam'u usturatin lapad asatir teh eta jama lapad usturoh bidomi au istorotun atawa lapad istoroh bil kasri ku dikasrohkeun hamzahna. Kapanan Allah teh dina ayat 10 teh nyebutkeun bahwa jalma-jalma anu ngabohongkeun teh bakal cilaka. Maksudna ngabohong jalma nu ngabohongkeun nu bakal cilaka teh nu ngabohongkeun kumaha? Nu ngabohongkeun kumaha? Nyaeta jalma anu ngabohongkeun kana hari pembalasan. Jadi cek eta jalma nu ngabohongkeun teh moal aya hari pembalasan mah. Hari akhirat moal aya geus maot mah maot weh. Ta jalma nu kitu teh jalma anu ngabohongkeun, jalma nu teu iman. Kitu tah saur dina ayat 10 jeung 11. Tah moal aya nu berani kana ngabohongkeun ayat-ayat Al-Qur'an, moal aya anu berani kana ngabohongkeun hari pembalasan kecuali jalma anu melampaui batas jeung jalma anu berdosa. Jeung jalma anu naon cenah? Berdosa anu melampaui batas. Tah jalma anu melampaui batas melampaui batas-batas agama kudu nama ulah keluar tina batasan agama kalah ka naon? Keluar. Nah itu melampaui batas. Nah jalma-jalma anu melampaui batas-batasan agama di mana-mana dibacakeun Al-Qur'an ayat-ayat Allah manehanana kalah ka bakal nemal kieu. Ganeng lah tong maca-macakeun ayat-ayat Qur'an. Tong ngaji tafsir Quran lah. Sabab ari tafsir ayat-ayat Al-Qur'an mah eta teh dongeng zaman dulu, dongeng jadul cenah. Cek saha? Cek jalma anu teu iman kana Al-Qur'an. Saumawana deui eta jalma teh teu iman kana ayana hari pembalasan. Jadi percuma keur manehanana mah macakeun ayat-ayat Al-Qur'an, nafsirkeun ngajelaskeun ayat-ayat Al-Qur'an, da manehanana mah teu naon? Teu iman kana naonana? Kana Al-Qur'ana. Ari ayah ngajar ngaos ayat Al-Qur'an ka jalmi nu iman, ka jalmi nu teu iman kana Qur'an. Kanu iman ek naon ngajarkeun kanu naon? Teu iman eueuh gunana. Betul tidak? Di pajak, di Alki. Betul. Jadi orang yang bisa memanfaatkan Al-Qur'an adalah orang beriman. Karena Al-Qur'an iman ke Allah. Karena Qur'an iman. Tong waka kana Qur'an. Caritana teh kieu. Aya buku pedoman, petunjuk. Aya buku naon cenah? Buku petunjuk jalan. Anu mana eta buku petunjuk jalan teh eusina teh petunjuk jalan weh. Semacam Google Map meureun zaman ayeuna. Nyaeta petunjuk jalan ka
misalnya teh ka Sukabumi cike de alki jeung teh pajak bakal wani mikeun eta petunjuk jalan ka Sukabumi ka saha ka batur anu nanyakeun jeung percaya kana ayana eta kana benerna eta petunjuk jalan. Tapi lamun de alki jeung de pajak mikeun eta petunjuk jalan ka Sukabumi ka jalma anu teu percayaeun. Wani moal, daek moal, hoream. Hoream. Cek de alki tah ieu ya petunjuk jalan ka mana teh? Ka Sukabumi teh. Pek teh cek si Juhalim teh. Yah, bohong lain eta. Cika de al jeung pajak bakal kumaha? Hoream meureun mikeun danaon. Teu iman alias teu percaya karena eta petunjuk tah jalan semacam kitu Nah, makana dina tauhid mah geuningan dina pelajaran aqaidul iman dina kitab Tijan nu disebutkeun teh dalil akli hungkul teu aya dalil naklian dina kitab Tijan. Sok geur engke mun ngaos Tijan. Terang dalil akli. Terang. Dalil ladang akli. Akal. Terang dalil nakli. Quran. Kenging nukil tina Quran jeung hadis. Tah. Jalmi anu teu iman kana ayana kana eusi aqaidul iman eta teh teu cukup atawa ulah waka make dalil nakli ka manehanana teh. Da manehanana mah teu percaya. Tapi kudu dibere heula dalil akli ku ladang akal ngarahartieun ku akal manehanana heula. Kakarek geus kahartieun ku akal manehanana iman, kakarek geus manehanana iman baru ngagunakeun dalil nakli Al-Qur'an. Kitu. Kartos teh pajak. De al